Si Inur jeung si Lina nu jadi biduan dangdut. Assalamualaikum. Pi ka dia video. Anak-anak. Non. Mana nyawa tuh tadi si Inur jeung si Ica joget di sisi jalan hingga nu burung. Kira aku pi ka era na geringan. Oh iya dole videona. Heueuh nya mita-mita nu ka era na pisan. Heueuh ngerakeun wae nya. Ayo urang dagdag yang ngerakeun wae. Nah, si Nur mah muka era lagi sok tegap laki. Oh, piraku lain keur ieu manehna ngarebut ka bageuna si Ica. Itu nu geus pernah ngarebut lalaki batu mah moal bener deui. Heueuh nya pi. Uyuhan si Ica deh yang ngabaturan si Inur. Urangnya mau naik dah kenalkeun lalaki ka si Nur. Nah, urang geus salah nyari ke ondangan. Heueuh sepi orangnya kepel jalan. Tadi goyang asik-asik malah ngusan ya. Nya urang aratul ada yang musik. Yang joget goyang kayak gitu anteng. Iya mau atas bawah teh jogetna. Dulu seleb keur goyang ya. Ca urang mah bebas ngalah joget goyang atas bawah ge dasarna anu ngalarang. Nur mah ngeunaheun teu boga lalaki. Nya urang boga lalaki ge posesif. Mantakna putuskeun kos urang teu boga lalaki single ge bebas. Ambu ah urang sayang ka laki urang ke kurang diputuskeun ke kumaha direbut. Lalaki maneh ganteng ge henteu juga bolse Nya ganteng atuh laki urang si Galiando. sarap. Walah urang mah boga kaboga ge tara ngechat, tara nga-WA, amun urang posting foto teh boro-boro ngomen. Balik ke tara amun si selfie we ngupload foto, di-like, di komen. Apa orang kasih Nur we nya jomblo? Kasih Nur ah. Kalau saya bilang muter-muter ya. Muter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka dieu na ya naon? Nur maneh keur naon keur main TikTok? Dia tuh jokeula. Nur emang maneh tadi joget-jogetan di sisi jalan. Jeung si Ica. Naon emang manehnya di mana? Si selfie we tadi ka dieu. Ah dasar selfie mah bigos. Naon bigos teh? Biasa biang gosip. Bisa wae sih sama Nur. Nur teh ya. Cerita non wae si selfie ka manehna. Panjang cerita nage juga kareta. Non wae si selfie. Dasar bigos mah tukang ngomongkeun we batur meni. Ampun dah. Nya eta we tadi maneh joget dicaritakeun. Maneh ka era Nur joget sisi jalan. Era-era teuing. Ala boga kaboga teh ngakang wae kieu ulah kitu ulah hayangna kumaha sih. Meureun mun nyahoan urang joget-joget di sisi jalan mah meureun adug-adugan mah. Ari ge cuma masalah sepele cat urang di red wae. Kitu wae mah urang arek neangan anu lebih ganteng daripada manehna. Geus geulis undangan teu jadi ulin apanya kasih Ica. Oh, ulin pada gabut ieu mah kaboga teh boga.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon sih ngaganggu wae aing teu ngalamun. Emang nae gosip naon? Gosipkeun si Lina. Emangna kenal si Lina? Balik penting wae sia nyamperkeun lalaki mah nya. Sok saha? Oh nya aing mah neuleuh weh. Loba beja ka urang mah. Ulah bakal sok saujon pi, bisi mangus balanja balik gawe naon. Ih sia mah suci, aing mah geuleuh da. Lain masalah sesuci pi urang mah bejaan kayak mana kena ajab karena karasa. Ulah sok ngagosip mah batur pi, sia bejaan mah kos kitu. Aing balik sama munafik. Nah, ayeuna kan malam minggu meneh rek ka mana? Teu nyaho, urang ge teu boga kabogo karek putus keur tadi. Yo, urang ge jomblo bisa jalan-jalan hari malam minggu. Lalaki loba. Mane mah kaerana kabogo batur ge diembat wae. Nya kan awewena teh nyahueun. Oh nyamun-nyahueun saya bisa didagdag. Geune putus meureun. Keur ge si Ica putus ku maneh nya direbut lalakina. Amit-amit. Eta mah lalakina we kaganjenan arateul. Makana mun anu ngechat nunggus boga kaboga teh tong dilayanan wae. Kumaha dari kasapian masaha we. Ah dasar maneh mah atul we. Jadi bilang bos. Terus urang ngarep balik heula Nur. Heeh. Apa? Si Saliki mah amit-amit di bejaan malah kitu ngambek. Geus urang mah ngabejaan deh dag-dag sudah. Nah, naon tadi ya? Eta maneh rencana malam minggu rek ka mana, Cak? Teu nyaho na urang ngajakan. Eta sih kabogo maneh ka mana? Nyaho sibuk wae. Nya geus we anu anyar. Nyari urang geus nya sih dah hese ninggalkeun ge. Geus sih nyari geus nya ah mah. Mun jadi maneh neangan da nu anyar, Cak. Nu leuwih ganteng, nu leuwih penghargaan. Maneh enak ngomong gampang. Nya kumaha sih mulai tinggalkeun da geus nya? Nya kumaha sih? Ah sudah maneh meni lebay cinta-cintaan wae. Kos urang ge. Emang kumaha sih na? Lain maneh boga kabogo. Boga tapi na urang juga nu teu dianggap teh ya. Ni kitu geuning hidup sia. Kumaha sih Ca bogoh kanu teu bogoh mah adat berjuang sakumaha ge moal dihargaan nu aya ge ngabatin unggal poe. Heueuh nya na, urang ge bisa ngarasaan di posisi maneh ayeuna. Urang ge pernah ngabatin unggal poe. Urang ge bakal ngarenungkeun deui hubungan urang atuh bawa ka mana. Mun manehna kitu wae, da urang ge bakal nyerah sabar ge da aya batasna na. Sabar we Ca ayeuna mah amun isukan ke situ keneh we mah urang neangan deui we nu lain, nu leuwih. Ayo gas kena lah. Kabut. TikTokan wae rek eta we ah. Rek ai mana si Ica. Si Lina. Da maneh keur naon di dieu di si Ica? Biasa naon curhatan wanita. Mantakna ge tong cicintaan wae kos urang. Sia mun aya lalaki mah sia langsung bobogohan. Moal ayeuna mah anu satia. Ayeuna mah eueuh nu satia mah Nur. Heeh. Yang jarang. Teangan mantakna ulah yang nu kasepna we doang. Ciga ini kok. Cida maneh mah babari ngembatan we lalaki batur. Ucuk saha? Sok si Selfie ngomong ka urang ka dieu tadi. Heeh ka urang ge tadi ngomong. Yo, tadi teh si Selfie ngomongkeun arurang ongkoh, ca pada joget di jalan. Emang yang geus aya nama dag-dag we Geus jelema. ayo hayu. Tuman. Ayo. Selfie, keluar. Sia. Ci eta budak aya naon ka dieu? Aya naon? Aya naon tong sok api-api ge sia lah. Sia ngomongkeun anjing si Ica kan nu joget di jalan. Sia di tukang mah munafik Heuh siapa tong sok ngomongkeun. Heuh Kita sia. kan ajab. Geun geus sia kan aja bibir nyembleh masih tahu rasa. Sia daek bibir sia nyembleh tapi handap ngomongkeun we anjing si Ica. Heuh sia daek teu. Ji sia salah paham aing keur iraha ngomongkeun sia. Tong sok api-api sia. Sia di tukang mah munafik Parang tukang bigos. Parang sana nu ngomong meureun. Ayo we jelema kos gitu. Habis tabibir tapi nyembleh sia ka handap ngomongkeun deui batur. Keun deh. Euy ngah tah sia ngomong tah jeung suku aing. Cia diomongan malah kos kitu. Udah Tahu diri sia. Malunjak. Sia. Geus ayo ah, moal bener ngomong tukang gosip ayo. 3. Halo guys, jangan lupa Di subscribe. di like, comment. Thank you. See you. Mwah. Oke. Nah, gitu nu eta api tuh kan. Ulang tarik. Apa?
Ciri nak ngomong ke ayam. Banyak itu pernah itu api batur mah. Cidan mah batuin. 3. Urang masa keluarga ngalayan anak anu lalaki nu geus boga kabogo teh amun ngechat amun ngainfo. Emang kita bayar blok ya. Sana bisa wae. Emang benar. Ayo gigit-gigit. Coba kamu. 3. Udah orangnya ulah daek ngalalakeun kasih. Bye bye. Dadah monyet. Kumaha coba? Kan kita tidak ada rumah. 3. Cak, tadi kumaha goyang nak? Sia. 3. Nur main mangun. 3. Cing ge cak ke bodoh.